pamirsa sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau supados kenyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Andi anu harita keur ngagukuk teh kira-kira ngaranjuk barang red barowi teh geus eueuh di tempatna. Ku kituna jorelat andi luncat na parah kana asal datangna sora. Breh mireungeuh piruang bagong ari red teh. Ditempo ka handap barowi teh aya di dinya geus lain tulunganeun deui lantaran sidikeun ukur tinggal raga badagna wungkul. Barowi bapak teh duwi kakieuna perbae deui cipanona maseuhan pipi sakali ieu mah ceurikna lantaran kacida sedih sarta ngahelas ari ras ku nasib Barowi tiwasna teh bet teu beda ti Bagong. Ku kitu mah pantas Andi teh lain dikieuna sedihna. Goreng-goreng oge kawan Barowi teh beunang disebutkeun kungsi jadi bapak kungutna sarta jadi guruna. Atuh jadi manehna aya niat deuk ngabinasa puguh ngaranna anu keur nafsu matak poho kana sagala-gala. Ret Andi ka tukang kasampak adasim ngarayap nyampeurkeun tukangeunana Sudinta nuturkeun satengah bari ngagempor tarangna Gudawang sarta carehamna ka tembong nyengsol. Beri mireungeuh kitu tumrapna ka Andi kalah tambah-tambah murubutkeun si Panon. Sanajan sakumaha oge manehna jadi ngarasa dosa geus ngaluarkeun batur ngabalukarkeun batur ngaranapan tatu anu pohara. Sok sanajan hal eta teh buah tina kalakuanana maranehanana tapi tetep pikeun Andi mah manehna ngarasa dosa. Pemirsa, Andi dina datangna deui ka Tambak Baya sarta dibarengan ku Ki Jantra anu ayeuna mah geus sehat deui. Manehna teh ayeuna jadi daya pisan kaberagan. Ku kituna mah teu boleh inget kana nasib anu karanapan ku Barowi. Sedih ari ras kupayahna anu dilantarankeun kapanggang ku cucuk runggang dina piruang Bagong. Mun keur waktu samemehna mah dadana teh pan dieusi ku tekad pikeun males pati ku anu geus ngabinasa nu jadi bapana sarta anu geus ngabuntungan leungeun kencana nyaeta Barowi. Tapi ayeuna sanggeus Barowi taya di kieuna sasate lantarankeun ku pola sorangan pikeun Andi mah bet. Jadi nungtun kainget anu papanjangan rusras kamangsa baheula keur waktu riung mungpulung di Gajah Ngambung bari teu leupas tina rasa suka duka nu aya dina asuhan Barowi. Nu antuk nami eling Barowi beunang disebutkeun nyosok jero sarta bruh breh ka handeunana anu geus katarima ku manehanana kahadeanana Barowi. Ieu sababna lamun ayeuna Andi teh jadi nguyung alum teu beda jeung nu keur nganung kabingung ieu teh gancang nakal kanyahoan ku Aki Musani sarta teu leleda poek pok bae Aki Musani ditanyakeun naon nu jadi sabab musababna. Ditanya kitu teh Andi teu gancang ngajawab. Berat ngomongna bakuna mah ari kudu ngabohong teu wasa deh. Ari deuk terus terang kalsa teu piwireh rapet teserek ngam teh.
tapi lila mah darak dak bae kumanehna dicaritakeun gitu cenah kajadianna teh. Waktu indit katamak baya basare kapanenjuan teh anu kebenaran ngadon pasaradog jeung Bahrowi antuk nadar manehna diraponan ku tiluan nepi ka akhirna mah Bahrowi binasa beunang disebutkeun ku polana sorangan ti guru bas kana piruang bagong. Sedeng Sudinta jeung Ardasim sanajan teu nepi ka ngalaman nasib siga Bahrowi, tapi kaayana kasida ruksakna leuwih-leuwih Sudinta kawas-kawasna bakal ngaranapan tanpa daksa seumur-umur manehna moal bisa nyarita bener lantaran carehamna nyengsel. Kitu tah aki numawi ayeuna teh abdi ngaraos tetentrem kana naon-naon anu tos kalandapan ku diri. Bakuna mah abdi teh emut ka Bahrowi. Maosna teh teu kinten matak pikasediheunana. Utan teh. Jadi ayeuna Bahrowi teh geus sah ti dunya nyanyi. Leres aki. Geuning nah atuh beuci gak ngerasa sedih ani. Ongkoh lain maksud teh hidup hayang Malespati kalau jadi bapak lain telepat aki. Memang maksad abi gitu pisan. Namun ari parantos ninggal nasibna asa kaubuh maut teh tiasa disebatkeun teu wajar. Hate abdi teh bet janten ngawas ngarasa kaduhungnya ani meureunnya. Sumuhun aki cek Andi bari tungkul saat panona geus mimiti. Karasa panas teu lila ci panona geus mimiti gemblong minuhan kongkolak panon. Puguh ge kitu kaya nafsu mah jalu paribasa kaluhung mah tarati heula. Iwal ti nu nungtun doma nu sok kaluhung ti heula mah. Tapi kan bae Andi da geus kitu guratan takdirna. Soalna paeh mah lain bandana manusia. Mau isuk buah pageto pasti bakal kesamper. Sumuhun aki eta oge mung janten matak nalangsa eta ucarana teu matak jadi soan di eta mah sakadar marga lantaranana pikeun nyumponan takdir ilahi cenah geuning dihin pinasti geus ditangtukeun ti ajalina. Kapanggihna jelema paeh ku jalan naon bae. Kan beureun Bahrowi mah kudu kapanggang kurungga dina ruang bagong. Kitu tah jalu. Jadi teu kudu helo. Ade kumawona sedih mah. Hal eta teh hiji rasa teu panuju kana papasten anu geus diguratkeun ti dituna. Lantaran ari perkara paeh teh Andi lain urusan makhluk tapi urusan khalik. Aya natrat lingkalna dina Quran surah Al-Luqman ayat pangakhirna anu unggalna teh kurang leuwih kieu. Manusia manyaho kana naon-naon lalampah dina mangsa isukan sarta manyahoeun deui di mana-mana bakal paeh kitu tani. Seperti kayana Bahrowi mun manehna nyahoeun yen poe eta bakal paeh kapanggang baruang dina piruang bagong meureun geus sasadiaan atawa moal init-initan nu matakeun be hal eta mah ulah jadi pikiran. Lega Ki Musani eureun nyaritana diselangku wasiwa nyieun udud daun kawung. Mun kahartos aki mung eta we abdi teres inget kana lampah pribadi anu tos nyieun dosa upami ninggal Mang Ardasim sareng Mang Sudinta. Pasti eta mah Andi
lantaran ari dosa teh moal luput tina wawalesna. Lain dosa wae kahadean oge nya kitu. Sok sanajan ngan saukur sagede siki sawi pasti aya balitunganana jaga dipayuneun pangeran tos dinas dina kitab sucina paman yamal mistaqal darjatin khairan yarahu wa man ya'mal mastaqala darratin syarran yarahu. Janten abdi teh kedah kumaha ki kedah kumaha nih upus dosa tobat ka Gusti Allah sarta tekadkeun dina diri moal deui binasa kapapada geus kitu kawat minta hampura ka jalma-jalma anu sakirana geus pernah dinyarikeun ku urang boh ku ucap boh ku lampah lantaran yeuh dengekeun ku sararea dosa Allah mah bisa ku maca istighfar lamun keur mumpus dosa leutik ku tobat pikeun dosa gede tapi ari dosa kapapada mah Allah mah moal ngahampura saacan urang minta hampura ka eta jalma anu geus pernah ku urang dinyeri mata komat sing asa hampura ka dalang oge nya bisi ngarasa pernah nganyerikeun sanajan aki mah yakin lain maksud nganyerikeun si eta mah ceuk Aki Musani kejempisan make nyebut dalang kumaha upami urang tos nyuhunkeun di hampura tapi disuhunkeun pangampura murugo teu daek ngahampura Ki dagor we kitu tuman si Medi datang ngadengkeun nyeletuk Ki Musani malerogeun ku kulusu ka si Medi bari pok nuluykeun nyarita eta mah kari urusan maranehanana jeung Gusti Allah urusan urang mah ukur menta dihampura kalawan dibarengan ku hate nu bersih jalma anu tara daek ngahampura ka papada teh nyaeta jalma anu kacida sombongna Allah wae mahampura nari manusia meuni hese tek ngahampura teh memang merek hampura kadeungeun teh babari diucap hese dilaksanakeun teu beda jeung ikhlas teu beda jeung sareng ikhlas kumaha Ki dina migawena jalu ye contona kieu ibu-ibu rajin indit ka pangajian halawan ikhlas setan pasti ngagoda sangkan manehna kaancikan ku sifat ria tapi si ibu eta salamet teu kagoda ku setan datang ka imah salakina ngomong kieu Cik mah punten pangdambakeun kopi si ibu gancang lembalan heula atuh abahna apan terang abah oge ibu teh mewang sul teh pangaosan keceretah ikhlas teh ikhlasna teh ngagejeret setan mah pasti surak lantaran si ibu eta jadi gagal menang pahala amalan ngajina kitu tah ngeunaan Ki Adasim jeung Ki Sudinta hidap menta hampura atuh bahrowi anu geus taya dekieuna gancang tobat ka pangeran sugan jeung sugan dosa teh menang pangampura kumaha kira-kira nak sanggup Andi sanggem Aki tah kitu we sageulaanan mah eun da loba keneh waktu urang keureuh we setik-setiknya bisi bosen jeung bisi matak takah olam deui hari digebrugeun kabeh mah tah perkara anu geus dibadamikeun teh mah kewe peuting urang mimitian Aki Musani mungkas caritana pamirsa.
nu insya Allah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingna bener-bener Andi jeung Aki Musani geus aya di pipiri mah Ki Jantra mah teu miru lantaran ngarumasakeun manehna bisi ngaganggu ka anu keur diajar. Manehna ukur cenah we ditepas bari pikiranna ulayapan kemana-mana utamana mah mancok anu jadi anak anu nepi ka ayeuna can kapanggih di mana ayana jaba meureun kan kakandunganna teh geus gede wah geus ngajuru. Sedengkeun Andi anu geus mimiti prak digembleng deui ku Aki Musani bakal perung oge jol-jol karasa we senggahna. Sabab naon-naon anu ku Aki Musani diajarkeun teh lain pangajaran tapi ieu mah hiji kabiasaan Aki Musani bawaan ti kudrat. Seperti anu geus dicaritakeun samemehna yen Aki Musani teh leumpang ku tungtung ramo sukuna anu dina prakna teh bisa ngetayep kalawan teu ngaluarkeun sora, bisa terendekan sarta tetolonjongan anu lamun ditarajang lawan teh geus tantu moal beunang lantaran badana teu beda ti karet. Bisa menyot sarta ngampul saltu atuh make lompat bisa ngeblesat cek nu wadul mah bisa marengan angin lain pedah tanaga nu rosa tapi ngadadak siga nu ngahampangan lamun katebak angin teh jadi bisa ngeblesat ka bawah. Tah ieu teh ku Aki Musani di ngaranan jurus engkang-engkang lantaran bisa angkong-angkongan jika anu gampang ditewak. Tapi kanyataanna mah hese ditewak lantaran sakedeung oge geus ngeblesat. Anu kaduana Aki Musani teh ngabogaan sekeutna pangameu ku jalan mancokeun irungna kaluhur. Manehna geus cukup bisa nganyahoankeun gonta-gantina cuaca boh rek hujan angin boh rek katiga antep-antepan. Malah anu kacida aneh mah manehna bisa nganyahokeun rek kadatangan jelema atawa sasatuan ku cara mancokeun irungna kaluhur. Teu beda tina anu keur nguseup hawa nu nyeseup hawa. Tah nu ieu dina ngaranan ajian mata angin malah aya deui nyaeta ajian celilentah lantaran daya pandengena kacida pisan seukeutna ku cara nancupkeun bedogna kana taneuh atawa nancupkeun belati kana tangkal gentelkeun ceulina kana seseukeutna. Manehna geus bisa ngadengekeun geblikna dampal suku jeung anu luar biasana teh lamun ceulina diantelkeun kana taneuh manehna bisa nganyahokeun nah eta jalma keur nafsu atawa henteu jeung bisa dipaparah aya maksud hade atawa goreng. Cenah mah anu keur nafsu mah bisa dibedakeun tina geblikna. Tah ieu kaluar biasana teh pikeun Aki Musani mah sasatna bawa ti kudrat. Nah ayeuna secara ilmu panemu diajarkeun ka Andi anu tumrapna ka Andi puguh we kacida beratna nepi ka Andi teh nepi ka sababaraha kalina ngalakonan geuring lantaran sirahna jelasna mah uteukna ngarasa panas anu pohara malah kanu ngadalang oge nya lumayan. Gitulah pemirsa ya ari udileukeunnan mah lila-lila aya oge nerapna malah kabeh dieuneukeun mah Andi teh kacida lancarna ngan nyaeta kataekana teh lain dina waktu anu sakedeung da eta we Ki Jantra anu satia ngadagoan lain di kieu ngarasa keselna geus bisa dina rengse narima pangajaran teh Andi teu kurang-kurang nampa wawadi sarta panggeuing ti Aki Musani bakuna mah dipageuhan tekadna yen sagala pangabisa teh ulah dipake kumagung gede hulu. Komo deui saupama dipake jayel daroi kasasama estuning teu meunang pisan. Pok
na oge saupama sakabeh ilmu anu diajarkeun ti Aki Musani dipake maksiat terido nage dunia akhirat geus ngarasa cukup ayana ditamak baya Prabay Andi Katut Kijanta arinit teh langsung kalemur ujung lantaran Kijanta kasila melangna kanu jadi pamajikan dumeh ditinggal kena nu sakitu amplang-amplangana ari sarog narepi ka imah lain deui tinggal ranjukna lantaran pleh teh mireung nyitar sia geus aya deui sarta dina kaayaan beuteungna geus kempleh. Mun Kijanta mah barang jo oge terus ngarangkul nyitar sia nya kitu deui manehna ngagendak ngarangkul kanu jadi bapana andi mah ukur ngareret sarta terus langsung ke jero imah sarta kelangkang golongkong bari rutret bangun aya nu keur diteangan Ari naon jangan ni Mahijah anu nempokeun petalaku Andi kitu nanyakeun bari semu kaget orok mah temana bari pondok bari panon mah tetep ngaleretan ka sabudeurna orok naon yang orok nyitar Andi ayeuna mah neuteup ka Mahijah anu bangun palahak paroh kumaha mah Andi ngariuk kaget mireung ngabubuden Mahijah anu beut kawas nu bingung ujang teu kuhan teu budak teh beut teu panjang umur kutan babarna di dieu mah teu ujang ka dieuna teh tos ngalahirkeun namun nya eta ngan ukur popoean umur budakna teh oh kutan teh Andi ngareret kalebah lawang Kijanta jeung nyitar sia ting kulunyung ka jero imah hitar Andi neuteup kahayang nama deuk nyampeurkeun ngan ngarasa kagok ku Kijanta jeung Mahijah Kang Andi nyitar sia neuteup ngan sakilat luk bae tunggu rarasaan teu beda jeung Andi da cacakan lamun eueuh indung bapana mah manehna teh piraku teu ngagorowo teu ngarontok ngarasa sono katresna anu pageuh mun teh ngeusian sakujur badan komo sanggeus ngadenge dongeng indungna anu cenah Andi teh sakitu dugdeg-dugdegna dagdideg barkaditu barakadieu neangan manehna bareng bapana tempolanan nyorangan maluruh ka jauhna manawi teh icar naon Kang Andi muhun manawi teh itar bari ngais mun cenah saur emak jamang bayi teh ngendunkeun manten ngarumaoskeun panginten Kang Andi margi mah ngarasakeun kanya anu jadi bapak tos takdir we eta mah icar kadedeh gitu Kang Andi oge piraku teh nyaa atuh percanten Kang Andi mung nu janten bapana mah geuning teh amba teu acan panginten itar ke oge piraku teu ngurunyung ka dieu Andi beberah bari ret ka Kijanta puguh ayeuna mah geus kanyahoan puguh karna teh aya di tajur sela bebarengan jeung baku kalpa waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.